Java Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi azmain. Amma ba'd. Anjing cek Imam Syafi'i najis, sementara cek Imam Maliki henteu najis. Anjing anu najis nyaeta anjing anu liar. Mun anjing anu aya di jero imah terus dibere dahar kuno boga imah nurut anjingna, nu eta cenah henteu najis gitu. Ai urang mah nempo anjing najis henteu najis teh lain masalah anjingna. Jadi perilaku anjing anu dikonsumsi ku urang. Anjing anu najis teh kumaha anjing anu najis teh? Saumpamana kieu aya hiji jelema teh hayang beunghar pisan. Ngan ku Allah henteu dibere-bere beunghar, dibere teh malarat wae. Ngabdi ka hiji jelema anu beunghar, ngan jelema beunghar teh koret. Ceuk nu beungharna teh nitah ge sabari kos kieu ngomongna, anjing ka dieu. Yeuh beulikeun rokok sabungkus. Kejeng maneh sabungkusna tah. Teh ka ditu indit. Nurut jelema eta teh indit gitu. Beulikeun rokokna. Jadi anu disebut anjing teh artina mah kos kieu, jelema anu cinta materi ngan ku Allah henteu dibere beunghar. Tapi ku jelema beunghar anu koret najan dibere nasa eutik oge ngan saukur tulang, tapi ngabelaan dununganana eta mati-matian nepi ka paeh ge siap gitu. Tah perilaku nu kos kitu nu ku Allah henteu dipikaresep. Lamun urang mah nempo anjing anu najis teh kos kitu. Jadi jelema anu selalu nu ditempokeunna teh duit bae, ngabdi kajen dicarekan kajen naon ge daek bae. Tah eta ngaranna anjing anu najis. Lamun anjing anu henteu najis perilaku jelemana kumaha? Seumpamana si A keur henteu boga modal jeung dahar harese gawe teu boga pagawean, tah dibere beunghar, dibere modal ku jelema anu beunghar, saeutik di modalan jelema anu henteu boga teh. Terus lila-lila jelema anu henteu boga teh lantaran dibere modal ku jelema anu beunghar, usahana jadi. Nah, saenggeusna usahana jadi, jelema nu dibere modal tadi teh ngabdi kanu jelema beunghar anu bager. Nitahna lalaunan teu asal ngomong teh.
lamun ngabdina kanu jelema anu bager terus soranganana dimodalan ku jelema bager eta anu kitu nu dimenangkeun. Artina anjing anu henteu najis teh anu model kos kitu. Ai urang mah nempona lain najis henteu najis teh nya, lain nempo anjingna, nempo perilaku manusia nah gitu. Ngan saukur dibere tulang hungkul wah ngabelanana. Ai urang mah nempo anjing najis henteu najis teh nya perilaku urang, perilaku manusia entong siga kos kitu gitu. Jadi lain bahan paseaeun anjing teh, bahan mikir. Kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.